atuh keur urang sararea kumaha mun aya jelema anu kitu misalkeun di Cihuni, di Pangatikan, di Garut aya salakit dengan nafkahan nu jadi anak pamajikanana, aya guru ngaji teu daek ngajakan ka nu jadi muridna, aya indung bapa teu daek nitah ngaji atanapi ngurus nu jadi anakna. Heuh ngomongkeun sakabeh perkara geus diatur ku Gusti Allah, urang mah hanya makhluk Allah, urang mah teu bisa da kabeh dikendaki ku Allah, berarti nu dikendaki ku Allah eta teh diridhoi ku Allah. Kumaha urang keur ngadebatna keur ngalawana, mangka ngontong mawa kitab tafsir tong nyana Quran kita perem dua panona siapkeun pereumna cekok langsung harita kena irungna war getihan montong ngalawan ieu teh kersaning Allah. Mun syarek ngalawan mun Allah ngersakeun aing ngajengkang bakal ngajengkang montong ngalawan. Bere cikopi, bere roti, bere belum sampo, belum hui, pas rek ngarawel manehanana tepak menjadi lengah, tepak montong dirawel sia. Engke mun Allah ngersakeun ancrug kana bibir maneh, mun Allah ngersakeun nganclok kana sungut maneh, engke bakal nganclok montong sia.